jadi ciciren. Urang Sumedang teh jadi bebenteng na Sunda. Sanajan sawareh geus kakeum ku Jati Gede. Mudah-mudahan kuring muter di Sumedang. Urang Sumedang teh ajen ka Sundaanana masih keneh ngagudag-gudag di nu rasana. Amin. Mudah-mudahan tinggal lumungsur pamimpin nuluyu sareng kahayang masyarakat Sumedang. Amin. Nu bisa ngajaga jeung ngariksa warisan karuhuna, nu ngajaga jeung ngariksa lemah jeung caina, nu ngajaga jeung ngariksa rahayatna. Sabab titipan Prabu Siliwangi teh nyaeta urang Sunda. Mudah-mudahan ieu girimis ngancikeun diri, ngingraikeun rasa, mulangkeun katresna, memeh Kanjeng Ngahiang kungsi nitip sadaya pusaka di tanah Sumedang ku Prabu Jaya Perkasa. Lemah jelata sagara rek mula kamana rakit panci daging di bawah udan pependek ku tutup disancang kula gahiang mengganggu alam kasoran lembur endah payulekan isukan dari
Disanjung kula ngahiang ninggalkan alam kasoran lembur endah menyilengan wisukan Punten Kang telat Ambura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bahagia malam ini Bu. Pak, ada siapa malam ini Bu? Terus si Ompong, ya. Oh, terus adik Kang Dedi. Tahu Kang Dedi siapa? Dari mana tahu? Dari Purwakarta. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat Kang Dedi yang malam ini telah memberikan kebahagiaan yang begitu hebat. Kang Charlie, Iya, mohon Kang. dijelasin orang biar tahu. Jadi lagu Ngahiang itu yang tadi mungkin spiritnya luar biasa. Itu lagu yang sebagai bentuk apresiasi saya, rasa cinta saya kepada orang Sumedang yang waktu itu diserahi seluruh pusaka kerajaan Pajajaran yang sekarang tersimpan di museumnya, dan kemudian Prabu Siliwangi pergi ke sebelah selatan ke laut Cilaut Eureun, kemudian dia moksa dan tidak kembali lagi. Jadi Sumedanglah benteng terakhir kebudayaan Sunda yang masih tersisa. Luar biasa. Oh, jadi malah Sumedang ya Kang ya? Benteng terakhir. Jadi Benteng dia terakhir. nitip